Kacaritakeun di tengah laut aya hiji pulo, di mana di eta pulo teh aya hiji pasantren nu disesepuhan ku Mama Kiai Somantri anu katelahna Bah Soma. Ayeuna pasantren keur ibur ku polahna hiji santri nu pangpinterna di eta pondok, nepi ka para ustad nu ngajar di dinya kawalahan ku eta santri sabab omod santri nu pangpinterna di eta pondok pasantren teh mere pertanyaan di luar ukuran umurna. Ustad bingung ngajawab kusabab mun dijawab sieun salah paham omodna nu akhirna pertanyaan omod teh disodorkeun ka Mama Kiai Soma ku ustad nu nampak pertanyaan di omod teh. Isukna sabada subuh sakabeh santri dikumpulkeun ku para ustad sabab Mama Kiai bade masihan tausiah sakalian rek ngajawab pertanyaan omod teh. Nya santri nu aya di eta pondok karumpul teu aya nu tingalin. Sanggeus santri jeung para ustad kumpul, pok Bah Soma ngamimitian nyarita ku ngucap salam. Sakabeh nu hadir ngajawab salamna Mama Kiai. Sanggeus mere wejangan ka sakabeh santri, Mama Kiai pok deui nyarita. Mod nanya naon hidup teh kasep? Nah atuh lain ka mama we langsung, cek Bah Soma ditungtungan ku seuring ngahehe. Jep sakabeh santri jeung ustad cempring sabab nya ieu pisan nu dianti-anti ku sarerea teh. Pok omod nyarita nu dimimitian ku salam terus minta hampura ka Mama Kiai dina kalancanganana. Kieu Mama sanes kuring sok pinter atanapi hoyong kapuji ku nu janten guru. Abdi ngan ukur gaduh sakedih kahoyong nu tos pasti Mama oge tos uninga. Cek omod bari tungkul tandaning ajrih. Nya sok atuh sebutkeun deui omod teh hoyong naon? Mama hayang langsung omod nu cumarita. Cek Bah Soma bari imut. Ieu erta Mama omod teh hoyong tiasa nganjang ka poe pageto. Cek omod bari asa-asa. Eta nu jadi ibur di pondok urang teh pedah omod hayang bisa nganjang ka poe pageto. Cek Bah Soma bari ditungtungan ku imut. Ari kitu mah ngan aya syaratna mod. Kumaha sanggup pikeun narima syaratna? Cek Bah Soma bari nuluykeun caritaanana. Syarat naon Mama? Cek omod bari dagdigdug. Samemeh hidup nganjang ka poe pageto. Kumaha mun hidup ngalalna heula meunang 3 bulan mah? So ku Mama dijajabkeun ka basisir mun sanggup bada lohor hidup langsung mangkat 3 bulan we. Ngan mun teu kuat neruskeun oge geuwat hidup balik deui ka dieu. Atuh mun tamat 3 bulan kayak ku Mama dijemputna. Kumaha mod? Sanggup? Cek Bah Soma bari netep omod. Sanggem Mama. Cek omod daria geus teu pisan mikir deui. Heug ari kitu mah sok ayeuna mah bubar nu rek duha heula. Atuh karanjeun salaku guruna omod sok siapkeun perlengkapan
jeung bekal bikin omot ngalalana. Atuh santri balubar nyakitu deui para ustad nyiapkeun bebekelan keur omot ngalalana. Timimiti parahu jeung sajabana geus siap dibasisir samemeh lohor. Sabada lohor basisir ngadadak bingung ku para santri nu jajab omot. Katempo omot geus tiup dina parahu bari ngangge bawa bekal. Parahu nu ditumpakan omot sosoranganan teh dicekelan sisianana ku Mama Kiai. Pok Mama Kiai nyarita, Bral mod hidup geralunta, wayahna anjeun sosoranganan, poma hidup ulah ngaliuk deui ka tukang. Jeung ingetkeun mun teu kuat, geuwat maneh balik deui. Tapi mun tamat ke ku Mama dijemput, najan maneh di mana wae ge ayana. Soloyong parahu lalaunan maju muru ka tengah lautan. Sakabeh nu jajab ukur bisa melong semu hariwang. Najan teu saeutik aya di antarana santri nu sing kecewis. Si Omod mah kaleuwihi pan akhirna mata mangkat ku Mama Kiai. Tong boro balik deui. Nepi ka ditu ge cantang tuh. Cag urang tinggalkeun heula pondok pasantren nu aya di pulo tengah laut teh. Ayeuna urang caritakeun heula lalampahan Omod nu diditah ngalalana ku guru utamana teh. Moal dicaritakeun kumaha Omod angkleung-angkleungan di laut nu muru basisir sabeudaheunana. Najan aya kaanehan ge, tapi yakin alatan pangdoa nu jadi guru, parahu lajuna lurus terus teu balik najan kateungar omak gede oge. Caritana Omod geus nepi ka basisir nu nuju daratan. Breh katempo teu jauh ti basisir aya pilemburan nu teu sabaraha rame. Atuh geudik Omod muru eta lembur sabab manehna beakeun bekal cai. Nya tujuanana rek menta cai pikeun nginum jeung bekal manehna di perjalanan oge. Jog Omod anjog ka sisi lembur. Didinya loba budak leutik ti dibaraju ukur di calana pondok wungkul keur arulin ucing-ucingan. Omod nanya ka salah sahiji budak, Jang, ari ieu lembur naon? Ceuk Omod bari dongko. Ieu mah lembur puseur angin, Mang. Ceuk budak nu ditanya. Loyong Omod muru hiji imah nu katempo dina tepasna aya hiji wanoja nu keur ngadaweung. Punten teteh, pami aya cai, abdi nyuhunkeun we sagelas, abdi dahaga tos leumpang jauh. Ceuk Omod bari rengkuh. Teu aya. Tembal eta wanoja bari ngunian terus asup ka jero imahna. Sajongjongan Omod olohok. Alhamdulillah nuhun teteh. Gerendeng Omod bari ngaleos. Geus meunang sababaraha imah, tapi Omod nubuh nu mere cai. Tong boro keur bekal, dalah ukur keur saregokeun nginum oge eueuh nu mere. Keur bingung kitu, breh aya imah bilik di sisi lembur puseur angin. Soloyong Omod nyampeurkeun imah bilik. Kasampak di tepas imah aya aki-aki keur sila tutug bari ngalinting bahu mole. Assalamualaikum Ki. Ceuk Omod uluk salam. Waalaikumsalam. Eueuh nu mere cai nya Jang. Terus ka dieu rek menta cai bari jeung asa-asa ge maneh ka dieu. Pedah ieu mah imahna bilik. Ceuk si Aki ngomongna telat jeung seuri. Ngadenge kitu Omod lain nembal malah olohok
Sabab si Aki nyaho tujuan manehna jeung nyaho gerentes hatena. Geus tong olohok wae Sujang. Yap ka dieu diuk jeung Aki. Aya ari cai keur nginum hungkul mah. Ngan eueuh keur bawaeun maneh mah. Ceuk si Aki bari gugut pai. Si Omod siga munding anu ditenok. Jolge kueh diuk dina sisi tepas. Bari hatena himeng ku si Aki naha bet nyaho kana tujuan manehna. Jang mun hayang cai keur bekel tuh aya pancuran tengah-tengah kebon Aki. Jung rek ngalah keur bekel mah. Cek si Aki bari nunjuk kalebakeun imahna. Omod nu olohok wae tita tadi ngawanikeun maneh nanya ka si Aki. Ki geuning Aki nyaho kana maksud kuring? Cek Omod bari melong. Si Aki ngajawab. Geus tong dipikiran Jang. Dung ayeuna mah geura mangkat ka pancuran. Keun bae teu balik deui ka dieu ge. Da maneh nginum pan geus ayeuna mah. Ngan pangbejakeun weh ka guru maneh. Aya salam kitu ti Aki Mandala. Ngomong kituna teh bari nguniang cengkat. Terus asup ka imahna. Nu emang ti tadi pantona geus molong. Omod bati olohok tur tambah bingung nu kajadian nu karandapanana. Jerut Omod turun di tepas si Aki koloyong. Omod muru ka pasawahan nu aya pancuran teh. Barang nepi ka pancuran, Omod olohok deui bae. Sabab katempo pancuran nu ceuk Omod mah aneh. Nyaeta aya 3 pancuran. Nu ngajengdreng tapi pancuran nu di tengah mah saat teu sakeclak-keclak acan cai nu kaluar ti eta pancuran. Ari pancuran nu aya di sisina kaci da gede tur herang caina. Nu leuwih aneh eta 2 pancuran nu aya di pada sisi teh sakeclak ge teu pisan ngabaseuhan pancuran nu di tengah teh. Tempat panjurugana oge garing teu kaceretan pisan. Najan ngemu kabingung si Omod teu wudu ngalah cai keur bekelna teh. Terus manehna ngoloyong deui rek neruskeun lalampahanana. Omod terus leumpang istuning ngan ukur nuturkeun indung suku. Keur kitu hawar-hawar kadenge aya sora azan. Duh, geus lohor deui wae. Ceuk gerentes hate Omod. Terus Omod muru eta sora ngan samemeh nepi ka nu dituju. Omod manggihan tangkal kai nu buahna meuhpeuy arasa. Tah geuning aya ye keur nambahan bekel mah. Sugan teu kaasup maling ieu mah. Da aya di tengah leuweung. Terekel Omod naik ka eta tangka buah terus ngala nu arasa. Geus ngarasa cukup, Omod turun. Gek manehna diuk nyarande ka hiji tangkal nu tujuan manehna rek ngasaan buah nu meunang ngaranna teh. Karek ge belewek Omod ngegel buah asak nu rupana beureum euceuy. Na ari huleng teh Omod ngahuleng sabab buah asak tur amu cuy teh rasana pait kacida alabatan Batrawali. Har naha pait buah teh. Cek Omod gegerendengan. Panan asak malah beureum tapi naha rasana pait.
gereneng omod deui keur nyacapkeun kapanasaran. Omod naik deui kana tangkal buah tadi ngan ayeuna mah nu dialakna buah nu harajo keneh. Jrut omod turun gerobos eta buah dikokos ku omod. Nari huleng teh omod ngahuleng sabab buah nu disangka atah udah hejo tapi rasana amis labakan madu. Duh, nah rasa buah teh bet tibalik kieu. Cek omod. Terus eta buah teh diasupkeun kana buntelanana pikeun bekal manehna di perjalanan. Gedig deui omod rumampah muru ka musola nu tadi kadenge aya nu ajan teh. Barang geus kapanggih eta musola terus omod muru ka pangwuduan. Saberesna wudu manehna muru lawang musola rek ngadon salat lohor nu waktuna meh tereh bea. Barang bray eta panto musola dibuka ari gebeg teh. Omod ngagebeg ngarenjak sabab di jero musola nu rentul teh ngan anjing aya nu keur molor, aya nu keur lelelan, aya oge nu keur sing darangon. Atuh barang omod nangtung di tengah lawang eta anjing teh rage ngagoguan omod. Omod geuwat nutup di panto musola terus dibuburanjat lumpat. Geus ngarasa aman, omod geuwat ngalaksanakeun salat lohorna. Saberesna ngawirid, omod ngahuleng ngaraga meneng, mikiran kaanehan nu geus kaalaman ku manehna. Duh, acan ge parat 2 bulan tapi nu karandapan kacida araneh pisan. Duh, mama guru hampura omod nuwang kelang merek kedeweng mawa karep sorangan. Gitu galecokna hate omod nu nyuuh namparan sajadah. Cag urang tuna dugi ka dieu. Nganjang ka poe pageto bagian kahiji salajengna nyambung ka nganjang ka poe pageto bagian kadua. Kirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.